Assalamualaikum dulur salam buru baraya salam dunya tepang deui sareng tata dan miharja anu baris ngalajengkeun dongeng Sunda judulna Sanggeus Halimun Peurai bagian kaopat. Mangga baraya wilujeng ngadangukeun. Teu sing baranang ku bentang, teu sing aya bulan ngagandeang, tapi peuting eta teu burung endah keur inu. Najan ukur dipapaes ku langit anu meredong, teu burung betah ku melendang handapeun amparanana. Iraha sumping ti Bandung Kang Inu teh. Rada ngalende nyaritana mila teh. Leungeun kenjana nyoora moromo leungeun inu nu katuhu. Mangkukna tembal inu pondok. Nah atuh mani nembe ayeuna ka dieuna. Leupas ayeuna mah leungeun ngajeleprit nu nyoora moromo leungeunna teh. Teu kunaha. Tos bosennya cek Mila ngised ngajauhan tapi inu gegewat ngadeketan deui leungeun Mila dicekel pageh. Ulah waka bendu atuh Mila dangukeun heula. Uka cek Mila keleneng tukang sakotang nakolan piring beling sorana jauh keneh tapi geus atra ari kentreng nama hiliwir angin nebak tiis. Saleresna mah Kang Inu teh aya picarioseun caritana inu teu kebat geus menang ukir, geus menang mapantes picarita naon anu rek tepikeun ka Mila teh. Ngeunaan dirina nu geus kawin bobohongan ka awit. Tapi naha bet asa aya nu ngahulag. Nyaram nyaritakeun dongeng nu geus menang ukir teh ngajelenggeng caritaan indungna. Cenah manusa mah aya mangsana nyorang dosa. Ayeuna awit keur nyorang dosa, tapi sok sieun Mila nyahueun manten ti batur. Maklum beja sok leuwih harus tibatan goong. Ngeungkeung ka jauhna. Bandung Garut kitu moal sabaraha hesena nepi. Terang Mila oke, cek Mila. Ngarandeg inu teh. Na nya kitu Mila geus nyahoeun. Moal kitu yuyum nu ngabejaanana. Piraku. Jeung deui pan yuyum ge geus diwawadian ulah loba carita. Naon kitu? Cek inu neger-neger maneh. Kang Inu nembe beres ujian kitunya. Pinter Mila mah. Cek Inu rada ngemplong. Sanajan hatena mah cangcaya. Nah nya eta caritaanana teh. Ku hese atuh ngajugjugan hate manusa teh. Ku hese atuh neuleuman eusi dada manusa. Sanesna naon Mil Kang Inu teh. Sok atuh ngadongeng naon Kang Inu ku abdi didangukeun. Caritakeun wae kitu satarabasna. Yen manehna geus kakawinan jeung awit lantaran nulungan wiwirang sobat indungna. Tapi naha wanita pantar Mila baris percayaeun yen manehna teu kungsi ngalaksanakeun pagawean ilaharna panganten anyar. Kawasna moal percayaeun, moal meus-meus acan. Leuwih hade tong dibejaan wae kitu. Tapi kumaha mun kaburu nyahoeun? Ku sarua salah atuh. Jeung ku sieun pisan inu mah leungiteun Mila teh. Bongan kadeudeuh geus lawas maneh, geus heubeul eunteup dina dirina. Bongan geus hese mapohokeunana. Kadeudeuh nu ngawujud jadi cita-cita hayang ngahiji. Kelentreng piring nu ditakolan ku tukang sakotang beuki deukeut. Teu lilalar doronganna ngaliwat ka hareupeun maranehna. Kuta aya damelnya kolot-kolot nakolan piring, cek Inu. Kei Mila seuri jletot nyiwit kana puhu leungeunna. Leungeun nyiwit dicentok tarik nepi ka kabawa jeung awakna. Lalaunan panon Mila peureum. Kulutrak suara nu tumpak kareta mesin ditarikeun, sigana ngaliwatan jalan nu rada legok. Kang Inu. Sono Mila mah. Kang Inu oge. Brai lampu mobil njebrot cahayana, tapi mobilna mah kakara kadenge gerungna. Teu lila katenjo nyerepet ngan sakilat pisan ngaliwatan buruan. Breh beungeut awit dina pikiran Inu. Teuing keur naon manehna ayeuna. Mun seug Mila nyahoeun tada teuing raheut hatena, sanajan dina dirina taya rasa naon-naon ka awit teh. Sok atuh cenah bade ngadongeng, cek Mila. Sirahna nyang saya dina tak-tak Inu, kaambeubukna seungit. Aya hiji raja, kagungan putra 4, Inu ngarandeg. Teras nu cikal pupus kantun 3 deui. Teras pupus hiji kantun 2.
Teras celetot nyiwit teu gancang dilepaskeun. Perih-perih nama Inu teh, tapi asa teu hayang leupas tah leungeun nu nyiwit teh. Teras pupus deui kantun hiji. Teras pupus hiji deui kantun CF-nya. Sok bade nyarios naon deui. Aduh. Persis tapak diciwit ku Yuyum nu ayeuna diciwit ku Mila teh. Awewe jeung nyiwit mah kawas gula jeung kopi, adu manis. Nya bet jadi inget kana caritaan Yuyum, cenah Mila reureuh jeung lalaki. Sakalian rek ditanyakeun. Mila cenah tepang sareng Yuyum keur sareng pameget. Mila teu nembalan, tapi ngan sakedeung terus yang hareup ka Inu. Mun bisa mah Inu ku hayangeun ngobet eusi hate mojang nu ayeuna aya di hareupeunana teh. Tapi kapan nu pamohalan teh bisa kejadian. Eta teh Mang Mila Kang Inu kapirai emak ngantos rada laer. Nah Yuyum ngadongeng ka Kang Inu. Atuh kan tenan we. Mang Mila eta teh Inu neangan bebeneran dina panon Mila. Cenah awewe sok katara ari ngabohong. Tapi Mila bangun teger, bangun teu sieuneuun, teu bangun nu reuwas, teu bangun nu ngadegdeg. Nyaan meureun mana kitu ge teu ngabohong. Mang nu mana? Kang Inu mah asa teu acan tepang, cek Inu. Atuh da wargi tebih, ke ari Kang Inu ka dieu, kalersan emang ka dieu urang tepangkeun. Sering kitu ka dieuna, cek Inu. Ngaheureuyan maksudna mah. Tapi Mila kalah katungkul semu nu teu ngeunaheun ku omongan Inu nu bieu. Manehna ngabige teu nyaritana naon. Geuwat Inu yang hareup ka Mila. Kunaon Mil? Cek Inu. Teu kunaon. Sirah Mila tungkul. Inu ngarasa manehna nu ngaruksa kayaan. Keur mejeuna hegar cangra jadi melegmeg. Nah Mila bendu pedah Kang Inu naros kitu. Henteu. Geuning baeud. Lila Mila teu ngajawab. Gerung mobil jeung motor bangun papaheula muru tujuan. Sanajan katenjona ngaliwat ngan sakolepat, tapi soran mah kadenge keneh tepi ka sababaraha menit. Atuh da Kang Inu mah bangun teu percanten kana seriosan Mila teh. Nah kitu da nyaan Kang Inu mah naros, sering henteu mang teh sumping ka dieuna kitu. Artosna Kang Inu curiga, siga nu sinis. Inu ngabarakatak, Mila dikekeupageuh. Kana sela-sela buukna Inu ngaharewos pinuku geter kadeudeuk. Percanten atuh geulis. Kang Inu teu kedah cangcaya. Kapan urang teh tos sakitu lamina sasarengan. Manya Mila tega sasarengan di sareng nu sanes. Mohon percanten punten we atuh Mil. Hiliwir angin peuting nebak tiis. Najan langit poek meredong oyag nadang daunan katara keneh. Kacahayaan ku lampu jalan nu caang mabra. Aya reungit nu ngurilingan lampu terus rabeng teu lila areuweuh. Tapi teu kungsi sababaraha menit breng deui muter ngurilingan lampu. Kang Inu, ari Kang Inu iraha bade mundut Mila ka emak. Inu ngabetem, kudu iraha atuh nembalan teh. Ras inget sanajan sifatna bobodohan, tapi manehna geus kacatet resmi jadi salaki awit. Muncan ngalahirkeun manehna moal bisa bepisahan. Hartina paling saeutik kudu ngadaguan 5 atau 4 bulan deui. Mun Mila hayang tereh-tereh, kumaha atuh nya ngakalanana. Bebeja wae kitu yen manehna teh nulungan awit. Tapi eta karisi, inggis Mila teu percayaeun, nya-nya neundeut ngabeungbeuratan hatena. Leungiteun Mila hartina leungiteun sumanget hirup, leungiteun sumanget diajar, leungiteun sumanget gawe. Lantaran ayana Mila hirupna teh asa aya maduan. Lantaran ayana Mila cita-cita hayang jadi jelema teh nanjeurna. Tapi kapan cek indungna ulah wake pipisahan memeh budak awit lahir. Inu ngarahuh. Kang Inu, geuning ngalamun. Nah Mila teh hoyong geura-geura kitu. Henteu ieu mah naros we. Pan saur Mila Kang Inu teh kedah tamat heula sakola. Mila ngalende leungeunna nu kenca nyoora moromo leungeun Inu. Brul reungi teh ngabrul deui ka tempat nu caang. Sawareh karasa ngahiyang ngadeuketan tempat nu duaan dariuk. Sabaraha taun deui Kang Inu? Cek Mila.
4 tahun deui, cek Inu heureuy. Ah Kang Inu mah atuh Mila kaburu sepuh manten. Inu ngagebeg, rada hemengeun ku caritaan Mila. Kapan sababaraha bulan ka tukang kungsi pakai janji, Mila rek satia ngadaguan Inu tepi ka tamat sakola. Nah ayeuna Mila bet nyarita kitu, rek digareuwahkeun teh Inu asa karunyaeun, tapi ari panasaran mah teu weleh. Keun we sepuh ge da keur Kang Inu ieu. Ah, sieun Mila mah pek teh Kang Inu kanu sanes. Paling ge Mila nu kanu sanes. Tuh nya teu acan naon tos timburuan. Atuh da Kang Inu mah nyaah. Mila oge. Naon nu Mila oge teh? Nyaah ka Kang Inu. Mila unggek, duaan paheneng-heneng, yang reungit ngahiang ngadeuketan. Slow dina puhuleungeun Mila. Tapi nu dicocok teu ngarasaeun, bangun keur jongjon. Ukur kadenge renghap napasna bangun dipegeg. Mila, cek Inu sorakna ngahegak. Kah, Inu ngarandeg. Aya pananya dina hatena, anu teuing ti mana datangna. Dieu cikeneh karandapan aya rengkak nu sejen dina diri Mila, nu samemehna tara kajadian, manehna neuteub lila naker ka Mila. Nyaan Mila terasa serangan-serang nu sanes, pokna teu pupuguh. Kunaon Kang Inu teh? Henteu. Jempe deui. Tok-tok tukang baso kadenge hawar-hawar. Selang samenit kadenge ketrokna rada dikerepan. Kasoana nu tadina ngagedur ngagudag, dir dibanjur ku cai saember pinuh. Rengkak Mila dia basakeun nyacapkeun kasono asa sejen ti sasari. Jeung aya gelang emas nu ngalingker dina pigeulangna. Ari ali pamere manehna ka mana nya henteu dipake. Kang Inu, Mila mah muntos nikah alim sabumi sareng sepuh. Naha, cek Inu pondok. Seueur kajantenan Kang Inu ari ngahiji sareng sepuh teh, boh sareng sepuh ti pihak istri, boh sareng sepuh ti pihak pameget. Eta ku barebedahnana, Mila sok ngadangu-dangu, hoream Mila mah. Nya urang usahakeun misa we atuh nyewa-nyewa bae mah. Resep meureunnya Kang Inu. Inu ngareret kana beugeut Mila. Anyar-anyar pisan eta sorak teh kadenge. Hartina hiji tanjakan ti diri Mila. Nu samemehna mah tara nyaritakeun soal kakayaan, soal imah, soal sagala. Nah geus nincak kadewasaan kitu Mila teh. Tapi Inu teu papanjangan. Mila dikaleng. Rasa deudeuh, rasanya ngagunduk dina dadana, awor jeung rasa hariwang, paur alhabatan rek maut hinis, sok sieun cita-cita nu geus dipatri teh teu ngajadi. Kang Nu, Mila mah hoyong naker gaduh acuk buludru model ayeuna. Nyaan ayeuna mah Inu teh ngajenghok. Lain wae sora anyar, lain wae rengkak anyar, tapi pamolah sagala alanyar karasana. Mila hoyong dipangmeserkeun acuk. Nah kitu Kang Inu, pan Kang Inu teh nyaah ka Mila nya. Mila masuk sirik, cenah yuyum sok dikintun acuk Kang Inu. Geuning ka Mila mah tara. Pan cenah saur Mila ari kutaeun dipasihan acuk teh sok atosan. Ah nonsens Kang Inu, bohong ulah percantan kanu kitu. Nonsens. Nyaho ti mana Mila kecap kitu. Nasok reurejengan saha atuh Mila teh make motekar ngagunakeun kecap kitu sagala. Kamajuan meureun kayungyun, nyaan kayungyun. Nya atuh ari saur Mila nonsens make ku Kang Inu dipang tetot leungeun diciwit. Inu ngagurubug, Mila terus ngagebugan. Ditewak leungeunna ku Inu terus diteuteup ku hayang nyaho atuh. Saha nu sok reurejengan jeung Mila teh mun mojang-mojang ti mana? Mun lalaki saha nu mere hawa anyar kana kehirupan Mila. Kang Inu lepaskeun. Sok atuh nyarios nyaah keneh Mila teh ka akang. Kunaon si Kang Inu teh? Teu kunaon. Sok waler nyaah keneh henteu. Nyaah atuh nyaah. Daek naon? Gutrak pantomuka. Inu ngalepaskeun leungeun Mila. Lol indungna Mila kaluar. Inu nyerengeh. Gua trengkuh bari imut. Ya lebet aku cep Inu angin. Mangga cek Inu nyerengeh. Teu lila indungna Mila asup deui ka jero.
Mila genitah inu asup nuturkeun manehna. Peuting beuki poek, beuki lila, beuki jempling. Lila inu paheneng-heneng, tapi terus rasa tindakan indung Nabi teh secara teu langsung ngelingan yen ayeuna teh geus peuting. Nepi ka pamitanana, nepi ka lekasanana obrolan nu diajam rek dicaritakeun teh bolai kagareuwahkeun ku rengkak mila nu sarwa anyar, sarwa teu pikahartieun. Tapi katepercayaanana dilelepkeun ka jero pisan. Pamuga mila teh angger mila nu bareto keurentesna ka angin peuting nu maturan manehna lempang nyorangan. Cak baraya duwi kadi heula dongeng Sunda karya Aam Amelia anu judulna Sanggeus Halimun Peurai. Insyaallah urang baris ngalajengkeun dina bagian kalima. Hatur nuhun kana perhatosanana, tata dan miharja pamit, permios.